Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana be ayana. Kumaha dadaramang? Alhamdulillah pami dadaramang mah. Eta nu disuhunkeun ku urang sadayana siang kalayan wengi nyaeta aya dina kasehatan. Disehatkeun dohirna, disehatkeun batina. Amin ya Allah ya robbal alamin. Urang ngadongeng deui mitra urang nuluykeun hanca carita anu katunda masih dina judul Ratu Genderewo. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Kang Asep Gun ti Majalaya Bandung. Kasugri kaum dangu kanu nembean mendakan channel Kang Tile tong hilapnya di subscribe teras diaktifkan lonceng notifikasina supados nalika channel Kang Tile ngupload video enggal biasa langsung ditonton kumargi aya pemberitahuanana. Sumangga atuh mitra amnih teu nyangkolong kana waktos urang lajengkeun di hanca carita anu katunda. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran Kang Tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan Juragan Marna oge Siturundul anu mana harita parantos aya di perkebunan ente Juragan Marna teh nya. Sumangga atuh mitra urang puseurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Kamana ari Kang Idingnya? Jeung naha meuni asa carang anu digarawe teh? Teu marangkat gawe kitu sawareh deui? Mang Uca jeung si Mod oge teu katempo deui. Pokna bari mencrong ka hareup. Rupina sakedik deui pada melanana juragan. Janten memelhor oge parantos rengse panginten. Ieu geuning teh anu kengeng ngagundukeunana ge teu acan dibangkat. Tembal Siturundul nyoba ngajelaskeun kadudunganana. Oh kitu bisa jadi kitu ge. Ari Kang Iding jeung si Modna di marana atuh? Pan meureun engke kudu diangkutan atawa ditaekeun kana truk ieu enteh anu meunang ngarungan teh. Duh katunya. Ke atuh urang pilarian heula palih ditu jiga nama. Geus nyarita kitu mitra. Tuluy Siturundul leumpang muru kajumplukan kebon enteh anu pangwetana. Memang darada nyingkur ti jalan mah. Jadi mual katempo najan aya jelema oge. Bener we barang sorog teh katingali Kang Iding keur ngasup-ngasupkeun daun enteh dikana karungkeun. Barang mireungeuh aya anu datang. Kang Iding nepi ka curing hak terus muru ka Siturundul. Jang Dul. Geuningan lawas ti lawas iraha balik Jang. Kumaha betah digawe di imah juragan teh? Ka dieu jeung saha? Pokna meuni hari weus awahing ku teu nyangka bakal aya Siturundul ka dinya. Alhamdulillah Kang. Kuwi ngahaja nyimpang ka dieu jeung dunungan. Nah ka mana ari si Mod jeung Wa Uca? Terus anu maretik oge meuni saeutik geuningan. Oh jeung dunungan? Di mana ayeuna dununganna? Itu di jalan. Rek ka lembur tujuanna mah. Nya rek ka lembur Wa Uca bari sakalian rek nganter uing balik heula. Oh kitu. Cikeneh Wa Uca jeung si Mod mah marulang ka lembur. Da geus tereh beres pagaweanana ge. Akang ge da sakedeung deui balik. Ngadaguan heula truk anu rek ngabangkat barangna. Saeutik alaeunana poe ayeuna mah. Kamari apana nepi ka 3 truk ngabangkatna. Jadi ukur sesana poe ayeuna mah. Sesa kamari anu can kaala. Kang Iding ngajelaskeun ka Siturundul. Geus meunang keterangan kitu ti Kang Iding mah. Terus we Siturundul oge amitan ka Kang Iding rek nyampeurkeun deui ka Juragan Marna anu keur nangtung sisi jalan. Tos marulih ka lembur Wa Uca sareng si Emon mah juragan. Saur Kang Iding tadi cenah da teu aya
Pidamelen deui dinten ayeuna mah janten sakedik anu bidamelana. Sakedap deui ge marulang. Ari Kang Iding mah ngantosan heula truk anu bade ngabangkat cenah. Ceuk si Turundul basa geus aya hareupeun Juragan Marna. Ya atuh teu nanaon ari kitu mah. Ayu ayeuna mah urang ka imah Mang Uca we. Atuh si Turundul oge saterusna mah asup deui kana mobil, nuturkeun Juragan Marna anu geus leuwih ti heula asup kana mobilna. Geleser mobil maju lalaunan muru ka imah Wa Uca. Ukur mamenitan oge geus nepi. Da teu pati jauh jarak ti perkebunan ka imah Wa Uca teh. Saenggeus markirkeun heula mobilna di sisi jalan. Juragan Marna jeung si Turundul jerat-jerut tarurun tuluy laleumpang muru ka imah Wa Uca. Teu poho bari mawa oleh-oleh keur Wa Uca jeung si Mod. Srog duana nanarpi ka hareupeun imah. Kadenge di jero imah aya anu keur pating gerendeng ngan teu pati jelas. Nuju araya jigana Wa Uca sareng si Modna oge Juragan. Bari ngareret kadununganana anu nangtung gigireunana. Sok atuh ketrok pantona dul. Mangga Juragan. Punten. Punten. Wak. Mod ieu uing sareng Juragan. Cenah bari tumpat tempo ka jeroeun imah ngaliwatan kaca jandela anu melenge rereganana. Tekung silila oge kadenge ti jero aya anu nembalan. Mangga ke antos sakedap. Brai panto dibuka ti jero. Uluh maneh geuningan dul ae sareng Juragan ning. Mangga kalebet gan. Dul, duh manawi teh moal kadongkapan Juragan. Ceuk Wa Uca menirumpang reumpeng ajrih ku pamor dudunganana. Nya Mang, hahaja ka dieu sakalian bari rek aya perlu puguh ka Mang. Tadi teh ka perkebunan heula ngan areuweuh sasaha. Aya Kang Iding we jeung babaraha urang awewe tukang metik. Basa ku si Endul ditanyakeun ka Kang Iding. Cenah Mang jeung si Mod geus marulang ka lembur. Dibejakeun eta oge yen keur eueuh pagawean. Kusabab kamarina geus. Kitu ceuk Juragan Marna. Nalika manehna geus diupah hareup-hareupina korsi jeung Wa Uca. Ari si Turundul mah kebat ngoloyong ka rohangan tukang. Nyampeurkeun ka sobatna nyatana si Mod anu keur kuprak-keprek nyangu jeung masak keur nyuguhan Juragan Marna. Leres pisan kitu Juragan. Satadina mah dinten ieu teh bade diliburkeun. Da sakedik deui pada melanana. Mung pamengalah nu palih pongpok wetam teh acan kabujeng ka ala dinten kamari. Ari teu dipetik dinten ayeuna lebar. Aya keperyogian naon kitu Juragan? Nya teu nadaon. Atur-atur we eta mah kumbang. Ari keur upah anu digarawe bulan ieu geus kaitung kabeh. Jeung sagala pangaluaran anu lain-lainna. Parantos Juragan ke antos sakedap. Bade dicandak heula bukuna. Ceuk Wa Uca bari ngoloyong asup ka kamarna. Teuli lage geus ngurunyung deui bari mawa buku catetan anu digarawe dina leungeunna. Tah ieu pembayaran kanggo sasih ayeuna mah Juragan. Da sapartos biasa aya sareng sadayana rincianna ge. Bari ngasongkeun buku catetan ka Juragan Marna. Juragan Marna ukur ningali sakedeung tuluy we dibikeun deui ka Wa Uca. Nya atuh ampihan deui bukuna mah. Paling isuk meureun dianteurkeun duitna. Kieu ieu teh Bang. Kuring boga niat hayang ngarombak kamar cai anu di tukang Paragi Binah jeung si Endul. Apanan salila ieu lawangna teh di luar. Tah ku kuring rek dihijikeun. Maksudna dirapetkeun jeung rohangan dapur anu deukeut kamar Binah jeung Jang Endul. Lain kuna naon karunya ari hayang ka cai peuting kudu kaluar heula. Ari nyieun lawang deui ti jero mah pan moal kudu kaluar heula. Kitu cik kira-kira saha di lembur ieu nu bisa. Ari tukang nu teh heula mah jauh teuing lemburna. Susuganan we Mang boga kawauhan. Ceuk Juragan Marna nerangkeun pamaksudanana ka Wa Uca. Atuh ari mung ngalereskeun rohangan pengker anu bade dirempetkeun sareng kamar cai mah rupina da moal lami.
Sakat terang emang apanan pacak ke tembok nage. Kantun ngabobok sareng nambihan deui bata kirang langkung 200 sikieun deui mah. Masangkeun kusen weh kanggo pantona. Nya eta kitu maksud kuring oge Bang. Jigana moal kungsi 2 poe sapoe ge beres. Tapi anger we najan sakitu oge kudu ahlina. Dan ulain ahlina mah moal bener meureun. Ari juragan. Satu acan emang janten padamel di juragan teh apanan lami janten tukang tembok. Moal kirang ari kana 20 tahun mah. Pidamelen kitu wae mah ku emang we. Keun kanggo purah babantu atanapi kenek ladena mah jang endul we. Wa Uca ngasongkeun diri pikeun pagawean rohangan cai anu keur dicaritakeun ku dununganana. Geuningan. Ya alus atuari kitu mah hartina kuring teu kudu neangan tukang anu lain. Geus we ku emang. Keun weh urusan upah mah beda deui. Maksud kuring teh beda jeung gaji bulanan mang digawe di perkebunan. Ditambahan weh pokona mah. Mun bisa mah isukan we mimiti nama mang. Keun we da moal lila pancek mangge. Syukur-syukur bisa anggeus kurang ti sapoe. Insya Allah juragan. Paling dugi ka asar ge beres. Kasugri kaum dangu. Geus puguh kitu kasanggupan ti Wa Uca mah. Tuluy weh juragan Marna jeung Wa Uca uplek ngarobrol sagala dicaritakeun. Pangpangna ngeunaan pamajikanana anu ayeuna geus cager tegering nangtung kawas ti heula. Anu akhirna eta obrolan teh ngaleok jadi nyaritakeun si Turundul nu jadi cukang lantaran cagerna pamajikanana. Tan, manawi teh teu kitu Jang Dul. Cing daek mendu teuing pun mang masa nembean terang. Nyaan juragan. Dan nalika nuju di dieu teu kantos cacarios ka mang oge. Nya maksad mang teh ngeunaan manehna ngagaduhan kaleuwihan sapertos anu ku juragan dicarioskeun bieu. Teu nyangkanya ceuk Wa Uca ngarasa bungah ngadenge pamajikanana geus cager sabihara sabihari deui. Sakaligus ngarasa kaget mitra. Ngeunaan kaahengan nu aya dina diri si Turundul. Ari ku kituna mah tong boro manehna anu nyasatna karek anyar-anyar wanoh ka si Turundul. Apanan anu kasebut indung bapana oge tug nepi kadanget harita can apaleun ngeunaan anakna anu mibanda kaleuwihan dina dirina jiga kitu teh. Ya pasti. Sabab si Indul ge cacarita ka kuring. Yen cenah saurang ge eueuh anu nyahoeun geunaan kaleuwihan anu dipibanda ku dirina. Reg juragan Marna eureun heula cacaritana. Diselang ku nyeungeut roko anu tadi dicecekel keneh teu kaburu diseungeut. Bari nyesep rokona pok juragan Marna neruskeun deui caritaanana. Tuda tong boro emang anu karek wau nyasatna ukur bobolanan. Dalah indung bapana jeung sakabeh tatangga-tatanggana ge eueuh anu nyarahoeun. Jadi kuring anu kaasup jalma anu pangheulana nyaho teh kitu. Juragan Marna ngajentrekeun. Teu nyangkanya nya ari jalmi mah geuningan teu tiasa ditinggal tina syariat. Punten sacara syariat mah apanan Jang Endul teh jiga anu murang kalih anu cicingeun. Tapi geuningan kanyataanana mah tiasa disebatkeun jalmi pilihan atanapi pinilih. Mang oge ngiring bingah nguping endentos damang sabihara sabihari deui mah. Keun we wios da jalmi anu ngagaduhan sifat deleka sareng sirik mah. Engke oge akhir barangkali barang supagi bakal nampi wawalesna. Da karma mah nyata atuh. Sing saha anu nuang cabe nya manehna anu bakal ngarasakeun lada. Kitu tah juragan pangemut pun emang mah. Bener pisan. Da kuring oge teu boga niat hayang ngabales atawa mulangkeun ka nyeri ka manehna. Keun we da eta mah engke oge bakal malikan ka dirina atawa kulawargana. Ceuk juragan Marna negrakeun kebersihan hatena anu teu boga karep pikeun males ka jalma anu salila ieu geus jahatur deleka ka kulawargana.
Sabot keur gunem catur kitu. Rojol si modno rojol ti lawang dapur kalawan bade rangkuh teu poho nyodorkeun kadua leungeunna ka Juragan Marna. Pok manehna nyarita. Aturan Juragan. Pangapunten nembe tiasa nepangan deui. Itu abdi sareng si Indul parantos nyadiakeun sangu liwet sareng rencangna saaya aya. Urang taruang heula we. Cenah. Pokna bari ngabagi reret kanu duaan. Geus arasa kitu mod. Bawaan we ka dieu urang di dieu ngariungna. Urang taruang liwet heula Juragan. Bari ngareret ka Juragan Marna. Duh ngadenge liwet-liwet kitu mah jol peurih we beuteung teh. Mending keneh di tukang mang daharna meh mirasa mah. Mun bisa urang di luar ngampar samak. Duh mirasa pisan dibarengan ku angin anu ngahiliwir nebakana tatangkalan. Mohon kitu mending urang ditukangeun imah we daharna mod. Bawaan liwat jeung deungeunna kaluar. Ngampar samak we handapeun tangkal buah. Lalega tur ngeunaheun di dinya mah. Ceuk wa Uca nya tujuan kana pamenta dununganana. Anu saterusna mitra. Brak weh opatanana darahar ngariung sangu liwet ditukangeun imah. Puguh we rek kumaha teu nikmat atuh. Lewet haneut deungeunna asin peda beureum meunang meuleum. Ditambah ku sambal telenjeng sacoet gede. Lalabna pucuk daun sampeu jeung pucuk daun gedang. Geus teu kacatur kumaha nikmatna. Sanajan deungeun sanguna basajam, tapi kanikmatanana bisa ngelehkeun dahar di restoran. Eta we Juragan Marna oge nepi kadua kali ngalas bakat ku ngarasa mirasa. Padahal sasarina di imah namah mun dahar teh sapiring oge sok rajin tara beak. Saenggeus beres barang dahar. Saterusna Juragan Marna amitan ka wa Uca oge ka si Mod. Cenah rek terus ka lembur Cilentah rek nepungan atawa silaturahmi ka indung bapana si Turundul. Kasugri kaum dangu. Wanci tunggang gunung mobil anu ditarumpakanana geus nepi ka jalan lembur. Sabada markirkeun heula mobilna ka sisi tuluy weh Juragan Marna jeung si Turundul leumpang mapai jalan leutik. Anu asup ka jero lembur rek muru ka imah si Turundul. Atuh puguh we lain deui ngarasa bungah jeung atoh Nabi Icar. Basa ningali anakna balik teh. Soko mau balikna bari jeung dibarengan ku Juragan Marna nyaeta dununganana si Turundul. Menitis rikna dag-dag deg-deg nyasatna kadatangan semah menak ti dayeuh. Mangkat ma oge sarua mitra. Manehna geuwat ngampar samak keur diuk Juragan Marna. Samakna oge ngadadak nyokot ti jero enggon. Samak weuteuh anyar meunang ngiridit anu can kungsi dipake. Bi Icar ngarasa atoh basa narima oleh-oleh ti Juragan Marna. Nu sagala aya di antara beas 2 karung minyak kalapa menepi kana aya 4 kompana jeung anu lain-lainna deui sabang saning kue-kue anu arang langka manehna mah manggih kadaharan-kadaharan anu jariga kitu. Punten Mang Bi kuring teh da moal lila. Jabada memeh ka dieu tadi tos nyimpang heula ka Mang Uca di lembur lampit. Teu kudu kurah kerih kaprak-keprek sagala. Da tadi enggeus tuang mah di imah Mang Uca. Ceuk Juragan Marna. Panonna rutret ka Bi Icar jeung Mang Katma. Ih kunaon ari Juragan. Atuh ibi tos kaprak-keprek nyangu sakedap deui ge asak. Kulem we atuh sawengi mah di dieu. Bi Icar ada handeuleun ngadenge caritaan kitu ti Juragan Marna teh. Nya atuh meuni enggal-enggalan teuing Juragan. Datara unggal dinten ieu mending taruang heula saur Mang mah. Mang Katma milu mairan.
Atur nuhun pisan tina padampina Bi Mang. Saperti anu dicaritakeun tadi, tos warareg apa nandateun Mang Uca. Lain nampik pangasih, ceuk Juragan Marna keukeuh nolakana kahayang biicar jeung Mang Katma. Singketna carita mitra. Wanci liwat bedug magrib, sanggeus samemehna Juragan Marna milu heula ngalaksanakeun salat magrib di imah Mang Katma. Tuluy we manehna amitan ka Mang Katma oge biicar. Nyatana rek terus mulang ka lemburna anu aya di wewengkon Subang. Henteu poho si Turundul oge mikeun heula duit gajihan ti dununganana ka indungna. Saenggeus sagalana beres, jerut weh duanana tarurun ti imah, laju lempang buru kana mobil anu diparkirkeun di sisi jalan. Di sajeroning perjalanan, harita wanci geus liwat isya. Juragan Marna nyimpang heula ka masjid jami anu aya di sisi jalan. Mobilna diparkirkeun heula di sisi jalan. Ayo dul urang kacarai heula. Kabeneran geus eueuh batur geuning di jero masjidna ge. Geus beres tadi meureun berjamaah ge. Tapikeun bae teu nanaon sarua apanan urang ge da ari duaan mah bisa ngalaksanakeun salat berjamaah. Mohon Juragan, da parantos ta tadi ada nage. Mohon apana langkung teu nyalira mah diwajibkeun berjamaah. Jawab si Turundul bari nuturkeun Juragan Marna. Anu lempang muruka cai parage wudu. Saenggeus bebersih wudu, prak maranehna ngalaksanakeun salat sacara berjamaah. Juragan Marna minangka anu jadi imamna. Rengse ngalaksanakeun salat jeung wiridan sacara singkat. Terus duanana kalaluar ti jero eta masjid. Laju lempang muru deui kana mobilna anu diparkirkeun sisi jalan. Tapi barang geus nepi ka deukeut mobil, Juragan Marna sakedapan kalah ngahuleng teu buru-buru asup kana mobilna. Kalah pok nyarita ka si Turundul. Keun baelah kapeutingan ge balik ka imah mah nya. Da memang geus kagok peuting deui. Teu nadaon da pamajikan mah aya biina anu baturan. Jabat ti kitu da geus cager ayeuna mah. Mending urang jarajan heula. Urang ngopi di warung itu tuh, Dul. Bari sakalian kuring teh hayang nyaho ngeunaan pangalaman maneh nalika ngalawan jurig jeung dukuna. Nya basa peuting kamari teh ya. Apanan maneh can kungsi cacarita. Ceuk Juragan Marna ngedalkeun kapanasaranana. Srog maranehna anjog ka hareupeun warung. Tiiseun di jero warung teh. Nu boga warung nam teu katempo. Nu jarajan ge geus subung taya saurang-urang acan. Lampu cempor katingali ka kalecesan kaangginan. Da jaman harita mah listrik oge can rata asup ka unggal wewengkon atawa unggal lembur. Tadi oge basa di masjid, lampuna ukur dicangan ku patromak bari jeung leutik deui seuneuna ge. Teuing ngahaja meureun dileutikan ku nu ngurus masjidna. Gek Juragan Marna jeung si Turundul gukek dariuk dina bangku panjang hareupeun warung. Tuluy tumpa tempo ka jero warung. Mana geuning anu ngawarungna ge eueuh Dul. Cenah. Ngalieu ka si Turundul. Mohon nya, jaba menitos teu aya saurang-urang acan jalmi anu jarajana ge. Lembur naon ieu meuni asa ti iseun kieu. Padahal nembe oge paling tabu salapan ieu teh. Jaba da sisi jalan anu kawilang kalebet kadayeuh. Tembal si Turundul manehna oge sarua kalah tumpa tempo ka jero warung. Tapi untungna keur kitu teh kurunyung saurang awewe anu umurna kira-kira 30 tahunan ngurunyung ti jero warung. Dangdananana meuni matak molotot lalaki anu irung belang. Rek teu kitu kumaha atuh metra. Kaluhurna ukur make kutang hungkul. Kahandapna ge sabuni-bunina ku calana kolor samet pingping. Bukna galing, beungeutna camero ku wedak. Bibirna urahak beureum kulipen persis jiga nini-nini anu keur nyeupah. Remeng-remeng meureun mitranya. Mitra kaum dangu, Juragan Marna nepi ka sababaraha kali ngucapkeun istighfar bari miceun begeutna ka gigir. Asa sareuk-seuk ningalina. Tapi ari si Turundul mah kalah seuri bari pok nyarita ka eta awewe. Cek pangadamelkeun kopi 2.
Ieu kuring jeung dunungan kuring teu kuat tiris. Cenah bari ngareret kana kutang eta awewe. Uguh kakara si turundul mah nenjo awewe anu dangdanana seperti kitu. Oh, bade ngadamal kopi mangga atuh antosan heula sakedap. Pokna bari jeung ngadelek sagala mitra. Nepi ka meureuh deui si turundul ge. Teu lila oge geus ngurunyung deui eta awewe teh bari nanggeui kopi, ngebul keneh di wadahan kana baki. Tuluy disimpen dina dadasar warung hareupeun si turundul jeung juragan Marna. Mangga juragan. Punten tos teu aya nanaon deueuteunnana mah. Bala-bala sareng gemblong ge tos tariis tos gaaleun. Aya oge surabi upami bade ngarasakeun mah. Cenah bari ngadelek ka juragan Marna nyarita kituna teh. Ari juragan Marna gentak ngajawab. Teu sawios nyi, keun wios da hoyong nage kopi, tara kana surabi kuring mah. Cenah bari nyokot gelas kopina tuluy diregot lalaunan. Oh nya atuh. Mangga cing jarongjon we abdi bade kapangker heula nuju Pameng. Tembalna bari teu weleh ditungtungan ku ngahehe seuri. Nyaho teuing jeung seuri kenaon. Aya-aya wae awewe tukang warung teh. Tapi keun bae da lain urusan urang eta mah. Sok tah lumayan beh teu tiis teuing beuteung dul. Kewe di imah tuang mah moal kungsi sajam deui ge nepi ka imah. Ceuk juragan Marna bari ngaregot cikopina saeutik-saeutik. Ku siwel ngaluarkeun rokok tina saku jaketna. Tuluy disimpen dina bangku gigireunana. Udud tah dul. Bari sakalian hayang ngadengekeun kumaha pangalaman waktu keur peuting kamari teh kuring mah. Nya basa maneh sacara batin ngajorag ka eta dukun anu ngaran saha teh? Juragan Marna ngareret ka si turundul anu keur nyeungeut rokona. Aki dongkal. Ieu ditampi rokona juragan. Tah eta aki dongkal nya sok dul. Bari udud we nyantai lah. Sajongjongan si turundul teu waka nyarita. Katempo jiga anu keur mikir heula. Sok atuh geura dadarkeun dul. Kuring geus teu sabar hayang buru-buru jaho. Juragan Marna negrakeun kapanasaranana. Atuh nu satuluyna mah derek-dek we si turundul nyaritakeun. Ti mimiti peuting harita manehna manggihan siluman anu ngaran Ki Boronjol. Tug nepi ka bisa ditalukeunana. Nepi ka akhirna manehna ngajorag ka tempatna Aki Dongkal. Si turundul ngabejakeun sakumaha pangakuan ti Aki Dongkal. Yen jelema anu salila ieu deleka kalawan boga peta jahat tur telenges ka kulawargana teh taya lian ti lanceukna sorangan. Nyatana Sumarni anu dikokojoan oge ku salakina anu ngaran si Karnaen tea. Malah sakalian we dicaritakeun mitra. Ngeunaan cukang lantaran maotna anu jadi anakna katut pembantuna teh anu teh heula. Eta sakabeh alatan keuna ku paneluh ti Nyi Marni ngaliwatan leungeun Aki Dongkal. Sakedapan juragan Marna teu bisa ngomong nanaon. Uguh asa percaya teu percaya manehna kana naon anu dicaritakeun ku si turundul. Lanceuk anu salila ieu ku manehna teu weleh dibageuran. Sanajan bari ka manehna katut ka pamajikanana ngamusuhan oge. Nyatana geuning lain ngan samet nyatru atawa ngamusuhan jeung mikang ewa hungkul. Nepi ka milampahal sarupa kitu. Tega tur telenges teu boga rasa kamanusaan. Komo ieu lain jeung batur. Tapi akhirna pok manehna nyarita. Bener-bener di luar sangkaan. Sanajan kuring oge apal ngeunaan eta lanceuk kuring salila ieu mikang ewa ka kulawarga kuring. Tapi da teu nyangka sacongo buuk ge ari nepikakeun katega saperti kitu mah. Tapikeun da sakabeh kalakuan jelema mah geus pasti hiji waktu mah bakal aya wawales jeung balitunganana. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi perhatosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.